Aing Brad, ya urang asa teu nempo-nempo Mang Rusdi ka mananya Ayo maneh teh apa? Mang Rusdi teh pan gering, teh geus dirawat saminggu anjir di rumah sakit ge. Ngagering naon? Usus buntu. Innalillahi. Aing kamari ningali ka itu anjir maneh watir maneh aja can ngalongok bal. Udah teu apal. Atuh ayeuna kumaha eta euy? Kaayaan teh Kitu we ripuh ngayak-yak kamari ieu ge anjir. Orang dilongok teh. Beja nama poe ieu rek dioperasi ngan cenah teu jadi tadi teh. Da dokter bedah na sibuk. Karunya aing euy. Heueuh pasti sibuk sih. Usum hujan si kaki mah loba job aslina. Naon ai maneh? Naon hubunganna anjir dokter jeung musim hujan? Ya kapanan loba balong laleber. Pasti keur bedah-bedahkeun balong ka dokterna. Sibuk pisan aslina eta. Si ieu anjir geus ngabelewing deui wae otakna anjir. Please atuh Joy. Dokter bedah sih teh. Dokter ahli ngoperasi jelema. Lain ngabedah-bedahkeun balong anjir. Ku aing lila-lila ieu otaknya ku aing dibedahkeun eta. Lila-lila mah anjing. Ditara dipake maneh otak eta anjing percuma sih teh. Bedahkeun ku aing isuk mah dokter bedah ka itu bawa ku aing.